Tutorial lamun maneh edek nganyuk kawarung heuh. Ceu. Dek nanyakeun hutang nu kamaring sabarahaeun. Oh, kalah tuh. Salawean. Salawe. Sabaraha salawe teh? Piraku orang Sunda tak apa salawe acan. Beda urang mah orang Turki atuh euceuh. Orang mana Turki teh? Turun kidul. Oh atuh cah sok lah. Dijegeun 100 eta we nyekot gula bodas setengah. Daug setengah. Nih 5 heuh. Oh kalah atuh. Anjir si eta mending bos. Biasaan si sore. Ayah. Biasa ceu. Bayangna isu sore heuh. Aduh. Kita buka yuk. Jam 6:30. Aduh, ayeuna teh bagian mayar MBK. Aduh, aing mah duit 50.000 deui. Piraku aing alasan gering gitu, da lamun aing gering di imah pasti anggar lumayan. Aing kudu numput heula ieu mah. Numput heula aing mah. Ada gaya orangnya ya? Assalamualaikum. Bu. Ada ya? Bu. Assalamualaikum. Bu. Aduh, aing mah eta seorang anu nyebut heula. Oh, gak ada nyaut ya? Udah aja. Neng, Raisa. Ini Bu lagi nyari Bu Fitri. Tadi dipanggil-panggil gak ada nyaut. Dan tadi mah ada, Neng. Abis gegero. Malahan tadi oge Ibu teh lihat ke jero. Ya udah tuh Ibu. Sekarang mah mau ke rumah Bu Imas dulu ya. Nanti aja kesini lagi. Tah, ayeuna mah geus eueuh yeuh nya. Cigana mah keur kumpulan dikeun si Imas. Ayeuna mah aing nyumput ah. Dah aing tah nempo heula si aya si Nor da si eta mah dorna tukang ngabencakeun wae. Nah, ada tadi mah perasaan asa aya. Gening itu lupa kapipir sia. Kebeneran. Neng. Ibu, apa Bu? Kebetulan si Neng tadi Ibu teh lihat si Ece Fitri dia itu lari ke pipir. Hayu gerak Ece diantar sama itu ke pipir. Tah, kebetulan ada si Neng. Hayu Bu Ece dikasih tahu Cepitri itu tadi lari ke belakang ke pipir itu. Yuk, antar. Boleh. Ayo atuh. Itu Ece lihat dia itu ke pipir. Usul moalnya Di mananya aing? Di ditu di Tegal heueuh, genah di ditu ah. Aduh, endah ieu pemandangan, tiis ceuli herang mata. Benarnya lamun teu boga hutang aing tiis ceuli herang mata. Gara-gara si Emok, si Mekar, si Mitra Duapa, si MBK. Aduh, tuh geuning Neng, ada lagi Cingogo juga sabar ini kok Neng sekarang. Ya udah tuh Bu ya, makasih ya Bu ya udah nganterin ya. Ya udah. Aduh, cek aing ge nya bibir si Kenur mah da. Aduh, aing guru pura-pura naon. Pura-pura modal we ayeuna mah. Ibu ternyata ada di sini. Saya cari-cari. Ngapain sih di sini? Ibu. Ini Bu lagi pengen miceun heula dari tadi saya teh takut kebabayan. Hayu atuh Bu. Ibu, saya capek dari tadi nyari-nyari. Lah, itu kenapa anduknya digituin? Aduh, Neng. Maaf atuh ya, Neng ya. Ibu teh pengen tapi cubluknya udah pinuh, udah sieun
ini juga belum cebok nih. Hayu atuh nih bareng. Geus balik geuning anu nepungan teh haji teh. Aduh, capek kieu. Cek, geus nepungan haji ku PT ya. Atuh. Kumaha urang gayanya, geulisnya ai digamis mah. Bedanya. Abi tanya Cek, ini ka Mekah jeung salaki. Gimana tadi? Tos balik anu nepungan tinu Mekah mawa naon? Di bahanan beas 5 kilo, dog 5 kilo, minyak weh 5 kilo. Ai pas balik di bahanan kormana meni saeutik. Piraku. Oh no. Sia teh. Masa kumaha diberena? Kormana 2 siki, cispis-na 2 sendok, acangna saencret, cai jam-jam beh, bari eta ge fotona leutik. Leutik atunya. Nya meni koret kitu beunghar teh saking pamajikan. Tapi da abi mah dibere loba. Wah. Aing mah dibere kormana ge 1 kilo. Wow. Kacang Arabna 1 kilo. Kismisna 1 kilo, acan dibere coklat ya, coklat atau bentuk hati aing mah aya 1 kilo, dibere cai jam-jamna sajirigen aing. Nah, ini loba euceul mah. Dibere anak ku hajina lain. Ari abi mah ku pahajina. Nah, hanya dibedakeun kitu. Pasti dibedakeun lah. Ari jang selingkuhan mah. Cek, ari ece geus lila rarabi teh. Nah naon kitu? Eta we, ari rumah tangga geus lila, tapi can kabeuli naon-naon acan. Eta we, can bisa kabeuli naon, imah oge ngontrak, kacaturan salaki moal poe digawe. Abi mah mangeudahar jeung kabutuhan oge alhamdulillah. Lain kitu atuh meuli-meuli suang karek sagendil mah ameh teh katingal liburin deul kitu ameh katempo ginding. Piraku teu mampu. Lain kahayang can aya we keur meulina atuh. Yeuh tempo tuh awak abi mah ginding nah teu kabita kitu. Pan ari katingali ginding mah katempona ge ieu senang jeung sejahtera. Piraku. Ece geuning-geuning oge can sejahtera geuning apa? Cek saha? Eta geuning buktina masih kere diselingkuhan.